أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil jelema numur yang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entah tadi ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep we pusing we sedekah cager. Urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak ge garuse bae aju nomor kadua puyeng bae panyakit ka dokter mah geus cek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah tuh meunang hamil. Iya tentu cager obat. Oh geus beat bae geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ke didoakeun lah eta ngai di hareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka jana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai bloon kita sedekah teh blot. Bedak ya Allah ya Rabbi. Aya jelema pelit makan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng Abah we. Dongeng Abah teh akan aya jelema boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka Abah. Kiai cenah ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan beres. Ya Allah ya Rabbi geus make centeng, satpam, herder tapi tetep maling bisaan jasa cagen. Geus eueuh deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Loh, kiai kurang kumaha nya. Ih, hayu gerege. Sedekah insyaallah mah dilaksanakeun tangguhna sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Nah, jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal dijanten naon teu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ye aing kalang dadana dititan teu naon teu ka sedekah teh manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe ka dinya deui aya deuk maling teh sia ka mana sia lontar-lontor ka dinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling ka dinya jeung aing sia tarungna teh cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ya. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sedekah manek maling, paling habak. Eta sedekah teh kos kitu. Paling. Enggeus tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta Abah teh dongeng Abah teh bojah kaharti kan urang ku logika kaharti. Lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nya babarengan kuari geus masing-masing di imah. Kuari silaturahmi kan hangat tah. Pada geus jadi kiai. Wow, datang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha carita anu alhamdulillah dan urang bagi samagahan ngaji kieu. Geus, wah usul ka balik cenah. Mun naon karang meuli hulumbe. Langsung diopor masa kalia. Oh, dah.
diangsongkeun kadinya 20 bae 2. Dahar bareng kan santrina teu neulekeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti ceuk ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar wah itu polona. Bunguna ceuk eta ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu. Tahar gua ngobrol deui. Terus cenah ngomong ceulina mah moal di dahar meureun nya. Bagian urang nu mawaan geus. Ki ngobrol teh endah nawaran teh ceulina cenah ngeunah cenah. Cak santri ditawarkeun. Ceuli dah heuh mun impuk cenah. Bener biak deui ceulina. Geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya. Meureun daging eta mah henteu. Tah ieu eta daging teh dibelahkeun. Dibelahkeun dibalikeun deui. Cak santri teh beak tabah. Ujang urang ge. Nyana di luar sini toel goblok santri tolol di ongkoh. Silih toel urang teu kebagian sakit. Geus diintip ujana baru bari uprek teh atuh dahar sono pantah mah. Dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai. Datang ka dinya. Lain sadahar-daharna pantah mah sono. Gembul atuh sono mah pan. Dahar. Nyanang harewas letahna mah moal kan. Heeh cek berarti urang kebagian letah. 2 urang 2 sepatu geus kikiran we. Ieu sepatu. Dibukakeun. Dikitukeun tah letahna tah ge. Ditarik. Cak santri. Beak kabeh. Beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, orang kebagian caina. Caina diangkat. Adah nasi. Tah, Gus Dur mah lainna naon? Nyana mah kos kitu tah. Di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh. Murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit. Eta pan murid ka guruna eta. Diparlit kabeh ge cenah. Beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh. Tah eta Gus Dur bisaan. Murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae. Kurasaran pelit jadi teu ngadoakeun bagus. Tah mantap ge. Ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jangan mawaanan. Yo urang lamun ngadahar kadu teh tah ulah deuk beakun kabeh ieu pan si eta mah. Si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres. Jurig ngadoakeun teu beres. Tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu. Ujang aingan sakali cak meng. Betul mah datang ka kuari larang sadan hirupna nya kos kitu. Ujang baturan saeutik-eutik acan. Wayahna. Geus atuh urang mun kado tah. Ieu nu mawaanna saha ieu? 3-4 nyamplung mah bikeun. Urang ngadahar ulu embe. Atuh ai letah-letah nama bikeun gitu. Bawaan tah ka ditu tah aya keneh. Panai bawaan keneh nyana geuna pelit segede teh. Tah eta. Jadi eta sodakoh teh sodakoh masyaallah nyat paman urang. Sodakoh nyat paman urang ka jadi kumaha ge. B eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil. Eta kumaha gitu. Di masjid rame naon? Rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal. Wah bebejana kan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai. Atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh. Di mana teh bebeja ka kiai bae. Jadi kudu leungit sendal ieu mangka ieu di lokasi kiai cak nya teh nu kumaha ieu cak kiai teh puai ge leungit goblok sia. Kunaon bebeja ka aing atuh. Tapi kan teu kitu kiai mah tetep cak nya ge urang tarekaan lah. Urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh wah deui cek asan teh gengna ku aing kudu. Aya geng di dieu geng pamalingan. Ari panggil bere rokok. Panggil deui bere rokok deui. Bere duit kadang-kadang. Cak geng teh bager amat teh kiainya. Masyaallah. Ngomongnya nih kiai, barangkali ada kerjaan buat saya. Enggak ada lah. Kalau mau mah tuh
Kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal. Coba di situ. Jadi satpam dah, nggak usah sholat Jumat dah di situ mah dah. Dan pamim aja dah. Udah tenang, nyana nggak rasa bunga kan, menang mandat ti kiai. Paling anu maling anak buah aing cek cenah teh. Tah, eta langsung jadi satpam nyana di dinya. Atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh. Aman. Kunaon eta? Ji Samsu doang. Tah bere. Aman. Masya Allah. Kebelah dia sa Jumat, 2 Jumat, 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam. Nyana mikir sorangan. Cek nyana di satpaman kan lain kiai bae. Tukang beca, tukang toge, tukang manja aing eleh punya anak. Ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ieu aing mikir sorangan nyana. Mikir sorangan. Akhirnya kan nyana bebeja ka kiai. Hei, saya sekarang mau salat Jumat. Itu ntar sendal siapa yang nyatpamin? Cek Hasan teh, udah nggak usah, cek teh sekalian situ beblokot dah. Ya enggak, saya mau sholat Jumat Pak Kiai. Ntar sendal siapa? Ntar banyak yang maling lagi. Ntar ada anak buah saya dah. Iya terserah kalau gitu, mandat kasih siapa? Kasih anak buah. Dia dengan anak buah. Lu, gua mau sholat Jumat nih. Bos mau sholat Jumat? Iya. Atuh gak jadi geng lagi bos. Masa geng sholat Jumat? Jangan banyak omong loh. Udah, awas tuh ya, sendal gua tuh awas, yang terutama sendal gua. Ya, sama sendal kiai, sama yang lain mas bodoh dah. Awas lo ya. Kalau kedengeran ada yang kecolongan, lu yang gua babet. Waduh. Akhirnya si geng sholat, ya sholat Jumat Allah, biasa sholat Jumat. Jumat berikutnya sholat Jumat. Cak itu anu ditita teh. Sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing. Goblok bari atuh aing mending salat Jumat cek cenah teh. Dari barakos kieu mah. Enggak saya salat Jumat, tapi jak kageng gua mau salat Jumat. Entar sendal biarin lah pokoknya mah. Enggak akan hilang yang nyolong jago kita. Sial, biasaan ke kiasan eta mah soal mata waliullah eta kiasan mah. Atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta. Entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kan kiai na geus nyahoeun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah. Geus nyahoeun cak kiai sia ieu. Eta laon ieu keur carita sedekah. Ieu nu kaharti ku urang bae, ku kaharti ku urang bae sedekah. Je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui. Di dieuna malingan sendal bae. Asal ke masjid lagi sendal, asal ke masjid dengan bohewel ieu lagi. Aya diajak balik lagi moal cenah geus sekili gertil bae. Emang kunaon sendal leungit deui bae cenah. Aju kunaon teu kuat cenah panas. Ya rasakeun. Di dieuna malingan sendal bae. Atuh kabawa ka Mekah. Atuh ai kula makan merean sendal, atuh itu anakan sendal. Anakan kok jadi 2 ya sendal. Tuh, jadi 3 sendal. Masya Allah. Heran. Ini kerjaan Abah baik kerjaan Abah. Kamu kabeh barengan sekeluarga kabeh. Ayo pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal. Diasukeun ke plastik, ditalian. Ulah nu nalianana. Sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun. Teudeun di dinya. Beres urang keluar dibuka teu robah. Eta teh teu robah plastikna, eta talina ge kos kitu nya kula buka. Eueuh hiji. Padahal eueuh eta teu kaharti eta. Eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisa. Abah seuri bae abah seuri. Tah ngomong bejakeun lah. Sia deui ke. Sedekah teh Masya Allah luar biasa. Bedas sedekah mah. Encan di akhirat, ieu baheula di dunia bae tah bedas sedekah. Nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna. Cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqo biha ku Kangjeng Nabi disodaqokeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede diak babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endeuk ditarima tobatna beda-beda aya anu geus kieu belah aing geus moal ka mamana aing mah ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen mah teu bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat Masya Allah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tengah haja tobat tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludan kiai diundang muludan diharapnya na numpakna kieu dibuka kopiahna ngaranna aja tuh bari nyantai we 9 sampai 10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya teh naik ya, naik ya barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiai na hebat ya kiai na potongan pudoli merenya mah ya oke ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai na pakai kopiah maju pakai sorban jicak wetes ji banyak kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak cek turun aja turun jangan pakai mau kemana muludan ya saya turun aja WTS ke bawah di jalan kayak saya turun jangan ikut aja muludan ntar habis muludan baru kita cari hotel enggak kayaknya di hati namanya kiai ke hotel enggak saya turun sini jangan udah ikut aja muludan dulu ikut dulu saya kan nggak pakai jilbab saya pinjemin ntar gampang jilbab mah sorban saya juga bisa geus geter-geter WTS saraing muludan datang ke tempat muludan atuh kiai teh kan nginjem bu sini kenapa ieu nginjem heula jilbab ye ibu nyai tinggalin jilbabna oh iya dibere ya tuh pakai jilbab waduh waktu WTS kan geus sadangdan WTS cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada jelis WTS na bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambutnya anak diciuman ul bulak balik
ibu nyai ibu kiai maksudnya ibu yai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai senyum baik kiai ya akan Gusti Eta. Lagu di forum bawah. Nah, itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja. Iya dalam. Oh, di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu. Aduh, aing jadi kos kieu cak cenah ieu. Sial kiai goblok cak cenah. Dina hatena. Atuh terus we ngaranna ge ibu kiai atuh dihormat atuh. Wow, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi kos kieu sakira. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana dirinya. Terus ieu nan ditoel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi. Atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik. Nyerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh mah nya cenah urang teh cerik. Cerik deui kabeh. Masya Allah. Tinggal eta WTS bingung goblok cek cenah teh. Aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung banyak nah uduk naik ke mobil kan usah salaman kanyana bat datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut. Jangan ikut kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah. Kuari mandek turun bungen. Wah bahaya cek kiai. Cek kiainya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang macam ngana tetap kuda turun baik. Turun di berkat. Bere deh duit balik ceri. WTS ge baiknya ada di markas jana. Bari tipe 3 daharan cau berkah. Jauh berkat, sanggup berkat terus ya neuleunya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS di cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai demen teh goda kiai kabablasan sia kamaderes kiai itu digoda anak wali harus modal si eta itu jalan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikiran ya Allah ya Rabb
Iya nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunang muludan makan lain deui ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup kacau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkan ke urang Masya Allah seger daharkan ke anak urang seger anak urang anak urang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai siak ya Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kecerita bab sedekah kamangfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kegenya kieu aing we cenah mabok HP mah ye mah abah aing cenah bangun maraheun amat lah geus mah moal HP tuh daripada dicarekan mending berean aya sia berean Masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh tanya kos boga beungeut teh masyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran di kadaharan cokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak kana ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soraan kan gua hari mah nah pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sedekah maksudna keur carita sedekah awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi deuk ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi deuk ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah konsina tah STNK-na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah bager tah kan boges gitu tah itu kasep tapi cek ngejat kurang bager tapi sieun mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu.
Tapi bager, udah mulai gitu. Nah, panggil. Neng, di mana? Pabrik. Emang mana sih juga kenal itu dah. Ya tah, stack and jeep karena. Tuh, mulai gitu. Diantarkan gue Assalamualaikum. Salam. Iya, naon antarkan motor pakai bae. Pakai bae geus sudah sin-sin. Tuh pokoknya malah laki mah. Pakai bae teh maksudnya mah untuk merogoh hatinya kan. Tah eta sodaqoh babari jasa. Geus ka ditu nama masrahkeun diri. Anu tadina urang ngudag jana, kuari mah nyana ngudag urang. Kuna teh sodaqoh. Nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye, horenganan kurang sodaqoh. Baheula makan disebutna mahugi. Sodaqoh keneh teh ge, ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sodaqoh eta ge sodaqoh juring. Iya beker cerita bab sodaqoh. Jadi ngaleuleuskeun hate. Masya Allah. Belah dituna. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Di sodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodaqoh mah bisa jadi luluh. Polisi galak ke orang, sodakohan ke orang, kerjasama jeung nyana, moal daekeun angkep. 1.000.000 kali orang boga kasalahan, moal daekeun angkep kajen kumaha ge. Urang teu make helm, aya polisi di ditu. Ye, sia sugan teh saha kitu. Ulah kitu atuh di hareupeun aing mah. Dadah. Moal daekeun, geus sodakoh. Alhamdulillah. Ieu keur cerita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, moal tah urang anu sedekah muludah. Di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur. Tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur cerita nyaho bahelan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Dementak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh. Kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur nyahoan eta sedekah, bedas sedekah. Ya Allah, bedas sedekah lain. Lain non gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas jas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat. Tiis, masya Allah, mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah, bisa katulungan anakku sedekah mait. Ya Allah, ya Rabbi bedas jasa sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi. Shalli alaihi. Doakeun ku Haji Muhammad. Sebab doa anjeun teh sakanulahum nyieun katentreman katumaninan. Ya Allah, wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi. Apakah teu nyaraos geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng
wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur welas asih ka hambana memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakkeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapak urang sedekahan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah-sedekah urang bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Kana dahareun inum pakaian benda nu bagus nu halal nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul nu cek aing haram-haramkeun nu cek aing halal-halalkeun al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhak disebut. Mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja. Ngadahar subhat haram kejatuh nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah lain kelas sahabat leutik-leutik kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, jeung nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah moal dahar, pokona deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah, moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipe-tipe deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun nya geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang masa kaca berekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut beuseuh ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak, mata ngabogaan hak, leungeun ngabogaan hak, suku ngabogaan hak, nu ngagantung deh.
Itu nggak boga anak, nggak baik. Coba. Jadi bere dahar baik. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dahar wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye, dahar bae teu bagus. Minum bae teu bagus. Es bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam. Karena dibere asalan mun kada kalohor mah rarengkot dieu mah. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak mah geus lain deui. Hak mah geus lain deui. Tuh, ulah tek Gusti Allah. Ulah urun ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sing hade urang teh jualan ge nu halal dijual, jual nu haram ulah. Jeung eueuh bae aturan-aturan ku dihuram diharam. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastina ari sah lah jual beli teh silih ridoan. Hayang ngajahokeun ridho teh kudu make ijab qabul. Tarima meuli, tarima ngajual. Ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri. Jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya Allah. Aing mah cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai daek mah tuh silahkeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas antarodin, senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Seperti tong ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000 nya. Kagetnya dapat nawar biasanya mah turun nih. Kudu bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan orang aya kadua ti endog. Ya datang mun jualan naik jangan sorangan. Lurak lirik. Tah ieu. Kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serap kanu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Teu mah lain kurangan barang nyana ngobrol dasieuna mengambai ka handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ieu cak aing bos ya kajian. Ada apa ini, Pak? Begini Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak we tetandaran aja sepedana ge. Gubrak we darepeun imam. Wah, ieu budak tim mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, Kiai. Salam. Enak je. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede Kiai. Sebenarnya laku gede. Boga duit 3 juta jang Kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohar eta nu kitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru sedekah tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot nyarita sodako geus. Jadi mah embung ieu dibere kudu boga hutang saya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib, ngalaksanakeun sunah kiaina moal khusus ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang ban teh.
Emang Kiai Golkar mah gitu. Untuk lo bapak nyakit di akhir zaman mah kuari teh Kiai diberian kuno ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di Kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebabnya nak dibere haram narimana. Tuh, kos karari itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Tah. Ulah sembarangan ye. Batasan mun cara tadi teh mah batasan haram teh kasaha. Nusugih teh sakumaha derajatna nusugih ukuranna sabaraju di Indonesia ya sabaraha nusugih kayak sabaraha nu susah tah eta teh hitung ku pamarentah mun di kecamatan Pasar Kemis sabaraha nusugih sabaraha nu susah sabaraha yatim piatu geus ulah nyaritakeun nusugih haram meuli bensin nu susah bae bere duit tah eta kakarak mantep tah kos ngadukung aing ka pemerintah kos bila perlu aing jadi DPR lah. Sudah babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Entak cek ulah jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyieun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah sih makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba nu ngarokok. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduhna teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Ayo sia. Ye, kiai mah udang beuting ngarokok. Kunaon mendek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya lieu mata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Pana isana ieu mah tilok kitu pan. Ipan gede ieu mata geus dikopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Ulah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun, haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teuing cak emak aing pareban. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadidikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan ka polsek. Tibatan ka Polres, tibatan Polda teh nitah ngawurungkeun lampu, budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana dia hudang we lampu pareman ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareman hebatnya tetama. Hebatnya sejol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak tangkap. Hilang. Waduh, iya sih emak apa Kapolda sih nu salah ya. Ya terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan. Urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik.
budak leutik teh jeung serikeun. Cak budak leutik teh berang-berang make lampu ngalampuan naonnya. Urang teh ngajawab lah kan ka budak. Budak teh kan nyahona teh sportif ya namapan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon berang. Gitu jauh. Cak budak teh teh mun edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isieun tan ieun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae piseung serikeun rakyat. Polisi piseung serikeun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda Korsia. Pecat sia ku aing. Aing teu mun jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Kaya kulantaran nu ngomongna jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna, wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami ieu pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya patulapan dirjen iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'ahinukum Allahu billahi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun satakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho. Urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun. Walaya ya. Tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Nah iyalah. Lu dibere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di cak Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah. Kamakola Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah, jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Billazi yalkainu fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasbiku ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi. Suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la Allah bala Allah
Urang Arab kok kitu eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetep pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah. Tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhizukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah teh. Nah, ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan. Ngaji naon ka haji tadi? Sumpah. Nah, sabaraha sumpah? Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan bisa gitu. Saya dengar aing mah tilu. Tapi nyawa coba tanyakeun tah tetangga lah. Tenang ka haji ngaji di mana? Anda pentak Lambon aing ngaji. Oh, deket tukang sate teh. Kan didinya ngajina, aing mah belajar nyeun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain deuk neangan ilmu agama. Bolon teu budak. Nah, ieu sumpah teh, aya sumpah lagun, aya sumpah munakid, aya sumpah gomu. Tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ayatna ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engke ka ditu aya kafarah jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la ya ta'ala ku biha hukmun sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu apa qad warada an Aisyah anha qalat al-lagwu wa kalamur rajul la wallah bala wallah eta Siti Aisyah ucapan jelema lu kasih matak di Arab mah kos kitu di Arab mah urang nawas wan ada apa Rahmat? Ini berapa ini Tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh kumaha? Indit ya demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit mah ulah maka Allah. Jara apa kitu? Rahmat, ruh Allah. Wah tuh. Tu Siti Rohmah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon padahal mah edet sia demi Allah eta urang Arab mata urang Arab ruh bae wallah la wallah bala wallah eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh urang ngomong kanyana nyana la wallah ida demi Allah make wallah bala ya wallah eta teh urang Arab mah latah sumpah teh ruh wallah alas wallah la wallah bala wallah masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong hayang kitu bae teh ngomong di urang ge aya kan sak aya ngomong teh mah demi bae teh mah sak aya ngomong mah demi bae demi demikian aya bae da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka
ngan teu kudu mayar kifarat. Hiji tah eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi. Catat ku aki-aki yaminul lagwi. Ditajong yaminu naon tapi tadi teh aki-aki batu. Ulah sok nginget-nginget nu kos kitu, maningan nginget-nginget rangda. Nu di imam lagi sekolot juga rangda nu daek. Sekolot maki sugan anakan deui jang perang. Cakawe teh sial teh kiai jeung ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah. Ditahan gitu da komo teu ditahan. Moal sieulun ka bibi. Paldaikeun nyararandu kabeh ge. Bebejang itu bebejang loba. Nyawa boga anak 3 bae. Loba teh kos karar itu. Geus lah kos kitu ieu. Ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun. Nomor kedua. Yamin akidah. Ieu walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat. Ia adalah jatuh leteh bima ku sumpah qadtuman ku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah di anhalatun am kosdin jadi kudaya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munakidah. Iyalah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh ya tina ayat ieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu kan jatuhna kana teu wajib kifarat, jatuhna kana wajib kifarat. Eta lain pagawean urang. Sa Kangjeng Rasul ayang ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta. Nah, ulama lah di ijtihad. Tinggal urang mah sumpah kabagi 3. Eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh. Eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha? Nyokotna teh aya di mana? Aya tawao. Tuh. Mana? Ieu soal hukum ya, mentak hese ge ye. Ngaji ye, tetik. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum hiji. Kuari, wow. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok. Pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Geus 2 tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Mantap ka dieu nageng ke aya kifarat ge kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha hajat teu dijelaskeun. Kabagi sakean cara urang mah menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana? فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هجي أو كسوتهم 2 أو خير أبي قاسم بأولي أبي وأبهمي. Kamu konten ngaji alfiah ge nyaho. Kulantaran atuh teu ngaraji alfiah. Sia maka dia ge emang nyilip dia mah besi aya nu nagih kri nan kitu kredit mending nyaji aing mah lah anta teh jahor aing santri aja nya teu dilu katilu au tahriru raqabah 3 tuh au yat'am wa syarti masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair Kosim, jadi ngabagi, kabagi 3 berarti kifarat lagi. Nya kabagi 3 ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap. Nah, kuari di samping eta, engke awo teh dipilih hiji awali taksib ngabagi kifarat. Nomor kedua jatuhna hukum make awona awali takhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh
engke aya anu diistisna sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus ngaji naon teh si kiainya eta geus kos gitu sebab dek aya nu diistisna ya nu terakhirna mana faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam aya deui kiparat puasa tapi pak ilam pamalam yajid tak ndek ngaluarkeun itu berarti ieu teh kudu mukhayyar ke jatohna sebab dek diistisna tuh kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin ditanya ke ayatna Pak haram yang kaya beli bensin ayatnya mana sih enggak usah tanya ayat yang penting nih apa nih kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih cek di luar naon sih eta bukan sia di luar bukan nih ayo ya dina minggu hareup aing dekat jero ulah istiqomahan di anak bentak kalambon saya malaikatnya asap kadinya ya Allah hukum imalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum hese ngabongkar eta kakarak bag-baganan doang bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad ieulah aya usul fikih Syafi'i aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami mentak ngaranna ge Jamul Jawami mentak asal geus bisa Jamul Jawami we gas pokona mah mun teu bener edan ngalantur cenah lamun bener geus cenah Jamul Jawami mun teu bener ngalantur bisa Jamul Jawami mah ngalantur sebab asa hebat cenah teh asa hebat otakna ge beda kadeleuna herang kos bol monyet beda deh ilmu profesor tah lain lalagan mun bener jago kiai eta mun teu benerna sing serikeun ieu hukum sambarangan entek di urang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge diseureurikeun ngan antepkeun lela jana aja bisa maca jeung bisa nyurahkeun meraktekeunana nu teu pas iya satu waktu tama jangieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab wah gimana nyieun kitab pan ieu mah entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin oh qala qasama al ulama ila salasati aqsam lagun wa munakidatun wa gamusun mahiya al yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut ta kitab tah nangieun ulama ta kos kitu tah menang tadi teh eta kabadi heula iya hese cenah kieu matak belasan tahun ngaji moal bisa ku mingguan kieu moal bisa ye ngaji mingguan kieu mah ka sorga teh geus untung Sebenarnya ngaji, masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang, di pondok 12 tahun, 15 tahun, eta teh puyeng hayang kawin. Lain eta ngaji. Hiburan hukum ulah zetik ye, ku ese-esena. Tak nomor kahiji. Ya amirul lagi aya patulah patali hukum artinya teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya ai bebendu Allah kok latah amati sungut make wallah kok latah amati sungut make billah nomor kedua ya walakin akhizukum bima qatum lakin huluk istidrak istirahat teh takibul kalam imadah. Nah, berarti nyusul lu tadi nomor kehiji lagu, nomor kedua adalah ya yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin bege ngaisidrok nu tadi. Nah, dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh ya lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh, kitu teh. Ieu keur carita babarina we heula ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam tamanya nama geus biasa kabula kabale. Geus biasa tamanya nama kos kitu mah. Wa bal kalakin ba'da masubaihi mah kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui.
hukum teh tah oh jaheunya barang di alfiah teh lain samarangan alfiah teh mata jelema nu bisa alfiah pokona dijamin aya teh jelema ngaji alfiah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiah mata kuja ada di babawa bae tah alfiah teh ai bisa men teh ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu oh nya alfiahnya sok diceklan bae cenah kukula teh moal poe ngaji moal bisa teh supaya nyekelan susuna atuh aduh masya Allah nomor kedua yaminul munakidah nah fahiya lifa'ala amrin fil mustaqbal sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh sumpah kana hiji perkara nu encan nu bakal disubahan punyana biaya palahu awalajab palahu tapi sumayah ni supiyaminihi kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna nah nu wajib kiparat ye fahadihi yajibu fihal kafarah kama fassalah al-Qur'anul Karim sakumaha dijelaskeun ku Al-Qur'an ieu fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin akur teh jeung eta ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi panjang teuing mun jeung hadis nama nah kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayab alahu sumayah nitu nyana ngomong kieu ye aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa encan bulan hareup ku greget aing ka kiai urang Cikupa ku greget aing ka musuh urang Cikupa ku greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti dengekeun ku Celisia demi Allah moal nincak deui aing ka Cikupa kira tikuari atau bulan hareup teh begitu bulan hareup nyana datang ka itu Sarwiti ka Cikupa eta kanan ngarumpak sumpah tah ieu pangaruh sumpah bahaya we takos kitu kudu kifarat demi Allah aing mah pokona mah moal ngadahar belut deui moal aing mah demi Allah kunaon gitu sok gaceng sia teh kudu dipatali gedayang aing mah demi Allah moal aing tah ai prak di subuhan belut didahar kunyana nyaho bari eta teh belut didahar ieu kudu bayar kifarat eta kos kitu eta teh kos anti kalahi umi bayar kifarat eta mana teh kos tonggok maka ulah kos zihar sumpah zihar demi Allah anti kalahi umi nah eta ge bayar kifarat sarua tah omongan nu kos kitu sing hade tah eta tah dek migawe gitu atawa moal migawe atawa deuk migawe nah ieu nu kos kitu bahaya mun dirumpak sumpah nah ieu wajib bayar kifarat dan lain-lain sebagainya sing hade kaya kifaratna teh fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin ke kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gamus sumpah palsu sumpah bohong yaminul gamus Koskum yaminul gamus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib sumpah
anu pakai kata genan ku manusia sumpah nah padahal bohong sumpah bohong ngaranna eta nu kitu ngaranna sumpah disebut yaminul ghamus bahaya ieu mah kos kumaha teh sumpah yaminul ghamus teh sumpah ghamus gagauli wallahi ma fa'altu gaja moal migawe kana anu kaula padahal mah wa qad fa'alahu ini gawe kuda kanu kos kitu padahal mah qad fa'alahu ieu pejabat ya loloban deui pejabat 99,9% pejabat pejabat korupsi misal nah misal contoh datang KPK bawa kemeja hijau setelah diadili di meja hijau di sidang penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasilet buhar koboka cendol sana tsunami eta. Sidangnya nyana ngomong, "Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal ada korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari Fulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf, Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, saya pada tanggal sekian tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Fulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada sebab waktu itu musyawarah partai saya sedang tidak ada dan lain sebagainya. Bohong. Dengan demikian saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak, kecuali tolong. Ya, saya tidak melakukan demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul ghamus sakos kitu tah. Padahal nyana ngalakukeun untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luhur pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukeun kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebutna yaminul ghamus. Nu mentak dingaranan ghamus lantaran lianahu yuhbasu sahibu fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukeun kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai nama cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh senang ngaran aing teh sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wari malaikat. Copot, seret, oyang di neraka, gebruskeun, peuleun, golakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleuh, diteleumkeun. Kelemkeun asal muncul kaluhur. Dikualikan mau kemana lo, ha? Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun dit. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat Zabania gitu. Mau kemana lu, ha? Mau kemana? Hah? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelem. Sing hade tah. Masyaallah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabiyan sa'ala Rasul. Sijilalaki sumpung kakang Rasulullah sallallahu alaihi eta lalaki mal kabair ya Rasulullah dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah gola saur kanjing al isyrak billah
ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summa maza naon deui Rasulullah? Qala sarkanjeung uququl walidain. Kabair teh nyarekanan indung bapa nyentak indung bapa. Qala cik eta Arabi summa maza ya Rasulullah? Naon deui Rasulullah? Qala cik Kangjeng Rasul al yaminul gamus. Kabair. Cik manehanana wa mal yaminul gamus ya Rasulullah? Ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah? Qala saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam li muslimin huwa fiha karik. Jelema anu ngerau harta hiji jelema, anu nyopet harta jelema, anu maling harta jelema, ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong, ngerampas harta make sumpah padahal bohong. Ieu ngaranna yaminul gamus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal jasa loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat, make sumpah. Ieu bakalna ieu lolobana adalah amir, sultan. Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan, tidak saya. Kabeh demi Allah. Wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ieu keur carita pamarentah, keur carita rakyat. Jelema leungit sendal. Leungit sendal ka teteng isukna kapanggih aya jelema nu make sendal. Ieu sendal saja. Aing moal pati-pati dipake ku aing lamun lain aing. Elah kari-kari. Ulah sok kekituan kerjana teh. Sok kali-kali teh heula sabar heulana. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji bae ulah sok maju. Tata level leungit sendal ka aing. Heulana terus menelelan. Ideule gue. Iya akur ieu tah. Tah ieu na ge ditoel ku aing teh seting. Lah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Ayo meulina tuh di warung anu. Pada duit ya. Ulah bang. Apa namanya aing? Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap aing. Aya keneh kwetansina ge ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leuy. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing we daripada aing ka hakim. Atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun si aing ngadenge si cili sia bae. Ieu bener aing mah. Lain sia subawani yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sandal aing. Kana ku cili sia. Atuh geus bawa ku sia, ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyada datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gamus, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul gamus, eta kos kitu teh yaminul. Kak, cek pamajikan. Aya naon? Kaya diuk. Budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing deuk di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka polsek, ka Polres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh, nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun deuk kanu ngora, wah inilah istanaku. Waduh, lamun deuk kanu kolot inilah Polresku. Aing deuk di apa? Deoka nu kolot ya. Diu bekos kebocong emang menyandung gitu. Nurut bae pan kanu kolot. Ieu teh lupa ieu teh balik ka mana? Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamari nyamper ka diri. Tah, teu percaya. Ieu atuh sia teu percaya ka salaki, teu percaya ka saha? Manya bisnis lupa itu balik. Coba ilmu bisnis naon nih? Bisnis orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh ya. Aduh. Bisnis naon Kak?
bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa kak ulah sok budak bisnis susah bisnis. Ini kakak kasih kupa pan kakulon, tikulon aja kawetan. Tapi bisnis sisinya. Hah? Pancak kolcak salah kiri pan nyahoan gak siang udah gitu. Ya. Emang tanya, wah, lu ngomong naon atuh salah ki pan ge. Kepoconge pokoknya. Ngomong Kak. Ngomong salah. Siksa lagi. Kita tuh aing dia boleh carekan baik ku siapa nan salah ki. Salaki. Aing kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carekan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teu bebeja sia kosu kalap komo bebeja paes sia cenah. Kitu nu nyandung mah celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak. Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Bani sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ye, demi Allah. Henteu kakak mah teu kawin. Eta nyalametkeun diri di mata nu kolot. Nyana sumpah. Demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ya gomus. Lumayan nyana yang ngojai di neraka jahanam ya. Nggak ada takut gitu tante sih nggak ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mana nanya. Kakak kawin tante. Naon sih ya? Betul bebeja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami sama kok gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, iya terusan naon dicampur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung. Hayang naon sia mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada itu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun atuh mending terang-terangan ya kakak kawinnya siang jauh dan jauh geus mah kawin tante geus naon heh eta kakarek nu kanyahoan deui isuk aing kawin deui ayo sia geus kumaha mah ditinggalkeun moal aku aing bisa ditinggalkeun mah moal henteu kumaha mah balik bae ai balik ona we mah kolot teu masalah kek aing diangkeun deui eta hebat lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lagi gua situ mah. Balik anterkeun lah. Bah, ya hayang balikeun lah ieu. Ke kukula isuk diteangkeun deui. Jadi koso masalah teh bidug gimana eta mah jelema. Koso masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui aminul gomus ya ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang ieu 5 kilo pan barang di timbang kula ieu kurang ieu timbangan kula mah 5 kilo demi teh 5 kilo bener-bener tah mah surut di jalan di jalan surut datang ke 0,5 kilo heran aing mah dia henteu mamang mah udah demi Allah bae henteu tengurangan demi Allah bae mamang sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae mamang mah henteu ngurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang iya kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak tiktok dan nimbang jagoan biasa kareta kulo geus mikiran teh mana ieu manehna sake 2 kilo tuh nya wih ieu main ieu na ieu katrok-katrok ai kalau baheula panimbang da komun make kos kieu mah kurang leuwih tidak lagi orang hanetnya hanet kan tambahan deui gonyana tah supaya hanet kolot baheula mantep berkah ka beuli sawahna katurunkeun ka anak ka incu tah eta teh karasa ku incu bae
Iya bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna. Kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu kabeuleuman disita. Henteu disita ambu aya beak teh geus. Eta teu berkah teh kos kitu teh. Teu berkah ngaranna. Mata kayangnya keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna. Deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur teh bapak kolot. Gitu bae sama komo ka bawa mah jujur. Nih di kalangan maling, sumpah, kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede. Kemudian di dagang gitu kene. Di segala rupa baelah ya minul gomus dinyandung, ya minul gomus ngeui bahaya gede. Nah, iyalah nyalametkeun diri maka sumpah bohong, gomus. Ieu bakalna asal muncul kalau malaikat kerbek panas ya teh lain lalagan ribuan tahun tan ngagolot terus kena nage aduh panas ya aduh jangan naik kadung gede kanu kolot ngebohong ada panas aing yang ka dunia deung mal ngabohong aing kanu kolot aduh tak rasakeun kanu kolot teh rasakeun. Nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim. Nyanakeun kaje. Emang kaje ka neraka. Ulah emang gara-gara siau. Hadege. Dadah kaje. Siap begitu. Kan urang kita nyerinya di dunia nyeri, jadi akhirat begitu-gitu. Kuno kolot. Dadah kaje. Ulah mendekat surga Firdaus. Aduh, budak ulah datang ka kos gitu da mendingan ulah nyandung lah. Aican ridho tino kolot mah. Geus bari lamun urang usaha rada bagus, bebeja bae. Usapa. Dengekeun we. Munaon. Urang mobil geus leuwih ti 2, aya 3. 5 teu deuk nyende ge bisa. Ayo. Ieu mah kira-kira. Mungkin carita kira-kira. Munaon? Andai kata ieu mun didinya di baturan deui jang nu nyangu mesti capek teuing. Oh, Pangladen. Heeh. Urang mana tuh? Hadam babu ai sia tuh. SDM pasang atuh. Segala babu segala. Maksudnya kieu, lamun atuh sia geus nyana atuh pan masak, ujian masak nyana geus. Maksudnya kawin deui kah? Kira-kira gitu. Aican menang izin lu nyarekan mun moal aing moal. Moal ka isuk aing briefing deh jeung sia. Aduh masyaallah ieu keur carita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu aya yaminul lagwin aya yaminul munakid aya yaminul gemus. Yaminul lagwi teu katrap ku hukum yaminul munakid katrap hukum yaminul gomus mah geus teu katrap ku hukum deui engke henteu tama sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tama tangan geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun nu katrapan ku hukuman nu di dieu ye walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman tinggal urang kuari ngatur kaparatna. Nah lantaran batari jeung hukum ese wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah wa rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya qadiyal